Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Malik Suryadi dari kelas 11 TS 1. Di sini saya akan menceritakan carpon yang berjudul Tarung. Rombongan jalma anu jumlahna 11 orang eta masih keneh lalempangan nguntuh di jarang satapak. Sanggeus narobos lawang geledekan sababaraha lebur meter. Marehna ajok ka pasawahan kawilang lega. Rombongan mapai galengan sawah anu lempeng. Samemeh airna kapekat ku hiji walungan lumayan lega. Rombongan ngarandeng tukang rakit surti mapaken kadangan Ariana. Arek narabeh diimaki masirlah. Tukang rakit umanya langsung ngabede. Bener jang, walon Saidun kepala rombongan. Manehna netep walungan anu baris di petasan ret kana rakit nu baris metaskeun rombongan ka sabrang. Babaturana nurunkeun barang bawana masing-masing. Mangrupa wadirla tatangbahan 2 gendang gong gede jeung letik serta sababaraha anu nu sejengna. Di ieu rombongan kasenian aya 3 awewe. Masih keneh kaluarga Haidun. Hayu ulang nyambrang. Dur urang rara sekalian di ditu, ajak Saidun. Lantaran parentah kepala rombongan marehna ngangkat barang bawaan anu tadi sarta dibawa kana rakit. Rakit paragi metas walungan eta teu bisa nyangkut rombongan sekaligus. Dipaksakeun sangkang bisa sakali muat, tapi si rakit ngalelep ka jero cai. Pamungkasna rombongan dibagi 2. Caritana rombongan rengse dipikeun Saidun ngepelkeun ongkos bentas ka tukang rakit. Telila rombongan Aridin deui muru tujuan. Masih jauh mang, cek salah seorang anggota rombongan. Sanggeus ningkre sababaraha ratus lengkah bangun geus lese. Deket Saidun asal ngomong. Ngan 2 pengkolan jeung 2 tanjakan sarta sapudan deui oge nepi sabunggana. Henteu salah ngan 2 pengkolan kakenca jeung ka tuhu tapi kenca jeung katuhana sababaraha kali. Itu oge tanjakan jeung pudunanana sanggeus kira-kira leuwih ti sajamna. Salampahan Ariana anjok ka kampung Beleuheun. Rombongan jadi tongtongan padumuk utama barudak. Arek main di mana? Salah seorang budak umanya. Torek us lain Ciparasi. Anggota rombongan sejen menerken katerangan babaturna tadi. Di sepanjang jalan sakuma pandumuk anu aya di sisi jalan ketembong. Siga anu barungah temata aneh lantaran dilampir sakuma kampung anu kaliwatan ku rombongan. Pare di pasawahan katembong mimiti karoge piheumeun. Malahan katembong di antara aya nu urut dibuat tempat pameon. Pare wangun era gantung bertingkat. Di jentina awi katembong di sabaraha tempat di sabudeureun pasawahan. Ti mimiti dibuat nepi ka dibengket jadi pocongan. Eta pare digantungan dina erak latayangan awi tadi nepi ka garing.
sanggeus kitu diabuskeun kana leut henteu melang diganggu atawa dicolong ku jalma nu jail. Nalika mangsa panen datang, ieu ngaripakeun isyarat bali loba barudak parawan jeung jakaka anu dihawirkeun. Tradisi ngawinkeun atawa nyautan budak nu usum panen lain tanpa alasan. Boh anu boga niat hajat ngawinkeun atawa nyunatan nya kitu warga tatangga baraya kampung papada boga bekal tina hasil panen tersebut. Kaasup Ki Marsilah jalma anu kawilang terpandang dicaparasi bilawan bandeng manehna oge arek ngawinkeun budak awewe anu ngan hiji-hijina bada lohor. Rombongan Saidun kakara tepi ka Wanteng kampung Ciparasi ti kajuhuan kira-kira 500 meter ti sisi kampung. Ima Ki Marsilah katembong leuwih sorot batah ima tetangga anu padikeun jeung bagian paralatan. Harap imah Ki Marsilah dipapaseun ku reka wangun janur. Karetas wajib kelir berem hejo anu dijikeun panubu tepi ka wungun. Runtuyan rante dibentang silang di sababaraha tempat, utamana di tempat bakal semah daeruk boh di luar oge di jero imah. Tacan deui sajumlah papaes sejen anu ditempel dina pandinding bilik ngajadikeun kaayaan imah siga aya dina kamewahan. Nalika tepi ka harupeun imah anu boga hajat, Saidun nenpo dua panggung dibelah kenca jeung ka tuhu. Pikiranana langsung bisa nasibkeun. Yang penting eta rombonganna baris taruh jeung rombongan kasanian sejen. Tacan kanyahoan rombongan kasanian di mana hal ieu cek pikiran Saidun ngaripetkeun tantangan pikeun masang sikep anu leuwih waspada. Saidun sorangan henteu resep ngadukeun ilmu lemes pikeun marungkeun kawilangan grup kasanian jalma lian. Kuring kudu hati-hati jeung waspada batina ngawereos kabiasaan nanggap pitot dua rombongan kasenian sakaligus di tempat hajatan anu sarua nutukeun jeung jalma anu boga hajat ngarepkeun jalma jugala loba payakama. Urang Ciparasi geus teu beureuk deui saha Ki Marsilah sawana uplak-uplik manghektar-hektar kebo jeung sato piraan sejenna ruwai di basa kandang tacan deui hektaran kabon anu di ieu nyauban ku rupa-rupa tatangkalan buah. Leuwih teu eta Ki Marsilah oge ngabogaan selera seni kawilangan luhur. Dihajat ngawingkeun anakna harita Ki Marsilah ngahaja gondang grup topeng ti daerahna sorangan jeung grup cador atau seni puncak sabari ngabodor atau ngalawak. Pimpinan Saidun ting Bogor. Ki Marsilah hayang nyak seni grup mana anu gede pangaruna diharapkeun para nonton saretangna di tempat anu boga hajat. Saidun langsung diterima ku Ki Marsilah. Grup topeng Ki Badar geus leuwih ti heula datang marehnana keur reueuh. Ki Marsilah ngabejaan Saidun enggrek tanda ngarti
sabari tuluk diuk. Saidun ngahwelang rada mikiran grup topeng pipingnanan Ki Badar. Asa tacan wanoh tapi hente diimpleng leuwih jauh. Mahnena kaburu kacapean tuluy terehna jeung rombonganna. Liwat wanci asar saeutik rombongan Saidun disusugan dahar. Awewe ngora gelis ka wanti-wanti anu ngaweredan. Saha namina? Umar Bongsai kapercayaan Saidun mimitini ngalola. Aya wae basa jeung sastra carpon ina mapai lalataran peda seni dan budaya wina Indonesia.